Aloba nu pensiun di ayeuna loba. Kita kerja melibatkan Allah henteu? Jarang? Poho ka Gusti Allah? Aduh. Teu apal-apal acan ka Gusti Allah na oge. Bener teu? Teu apa-apa. Puluh ka melibatkan Gusti Allah sameunang aing we. Lamun teu sakola mah aing mah kieu kitu lit. Lamun sakola mah aing mah ki poho tidak melibatkan Gusti Allah. Untung ayeuna hayrup keneh can kaburu maot. Bener teh? Untung hayrup keneh can kaburu maot syukuran. Supaya kajait nu baheula teh. Nu teu melibatkan Allah teh. Kajait.